Lain guys, ayah tanyakan cina bisa dibayar 1,5 juta tapi tong turun di suku. Bararang gila gini tuh ulah turun di suku. Dut bisa Dut. Cek atuh kan itu mah. Di mana coba tanyakannya di mana itu? Wah, coba ku banyak ditinggal lah guys. Bisa sugan we abah bisa naik atau dia bisa turun suku asa balelo leseng hilang di kopian guys. Tah, ieu nu 3 juta cenah guys. 3 juta coba tuh ada ngebrur pokoknya mah di dia tah. Gaskeun terus lah. Asal tong turun suku dibayar ya ku abah cenah 1,5 juta. Tah, coba ieu mah alah. Ieu mah galengan hui atuh geningan. Galengan hui biasa penyiksaan ieu mah. Kumandang jalurna itu kumaha ieu tanyakeunna sabaraha ieu harga di total hadiahnya sabaraha ieu teh? Pokoknya diawur-awur gitu. Oh, diawur-awurnya. Waduh, mantap. Pokoknya mah dulur sok dararatang ka dieu lah. Gas pokoknya mah sabubukna motor mah da motor trail mah keur siksaeun dah. Boga KTM mah bawa ka dieu tah. Tuh. Cigahana datar teh padaran aduh sagado. Acarana teh ira teh. Kaping 15 Agustus. Oh, kaping 15 Agustus cenah dulur tah. Wah, pokoknya mah mantap dulur ka dieu tah. Abah ge enak keur latihan heula ieu teh di dieu. Yang 5 poin latihan terus latihan. Sugan we atuh bisa naik ya di dieu. Tak kitu dulur halal hadir pokoknya mah ieu di acara Gas Merdeka tanggal 15 Agustus. 15 Agustus dulur. Atur nuhun nya, gas terus.